Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang masih kena tiasa batebang dangu deui tiasa sesarangan deui soksana semung dicoban tarang. Alhamdulillah dina dinten ayeuna teh bagian anu ka-14 nah. Mitra suratnya kolong dengan waktu sedaraah. Tong hilap di subrek, di like, di komen, oge dibagikeun ka media sosial supados channel ieu tetep aya tur tiasa pasian hiburan-hiburan anu langkung sae. Mangga prung pala mitra kaum dangu sadayana si kamileung anu ragot campuh Arung jeung Ki Sumarna anu dua-duana ngebogaan aji kasaktian anu hebat. Ki Sumarna sepuh anu memang ngebogaan aji kasaktian anu gagah nya kitu di si kamileung. Sedengkeun harita si Mamang anu memang kita nyumput ku si kamileung dina rungkun. Harita panalieur tur gigideug lantaran ningali gerakan-gerakan anu cepet di dua jalma anu memang dua-duana kabogaan aji kasaktian anu hebat tur gagah. Ulu itu, wah itu gerakanana aing dekat-dekat tenempo saha nu belah mana saha si kamileung mana Ki Sumarna benar-benar duana hebat. Waduh itu seranganana si kamileung tapi kan geus teu kaciri. Aduh kitu ketempona nyatana ku si Mamang. Gerakan Ki Sumarna jeung si kamileung dua-duana anu pada gancang anu ngajadikeun lieur kana sirahna lantaran teu bisa ningali jelas bayangan-bayangan ti dua jalma anu ngandung kakuatan tanaga rosa, ilmu kasaktian anu hebat duana geus dikatrukeun. Katingali duana harita mararancuh dararangtung. Pok Ki Sumarna harita ngomong, tetela kekuatan ilaing memang hebat. Aing ngaku karena kehebatan ilaing euy. Tapi jiga-jiga na ilaing can cukup lamun kudu yang hareupan dewek. Akeun bae tan cukup oge ek terus we diosian ameh cukup turut sesek. Urang ngajar sia. Curelat harita Bas Sumarna ngacurelatkeun awakna. Bas Sumarna mung kajadian si kamileung anu ngaluarkeun sababaraha urang jalma. Si kamileung anu terus didesek ku Bas Sumarna. Si kamileung kur nyingkahan sawatara waktu. Curelat ka kenca, curelat ka katu. Ngajadikeun Bas Sumarna harita puyeng lantaran gerakan si kamileung kacida pisan gancangna anu teu katuturkeun ku gerakan-gerakan Ki Sumarna. Ki Sumarna harita eureun. Kunaon make jeung eureun euy? Ay. Urang ajar sia. Montong durung cadan sia. Montong ngahindarkeun sarangan aing deun. Rasakeun yo, curelat. Ki Sumarna harita penasaran. Sebab salama ieu manehna encan pernah ngeunaan kana awakna si kamileung. Si kamileung anu ngahaja harita nangtung mancuh dina gerakanana. Lantaran si kamileung hayang nyaho lebih ka kumaha kemampuan tenaga jero anu digunakeun ku Ki Sumarna. Serangan Bas Sumarna harita nu nyelbrut harita rek ngarah kana perbadadana si kamileung. Sedengkeun si kamileung anu ngahaja manehna rek kabantrokeun kemampuanana geus teu bisa dihindarkeun. Dua serangan harita ti Bas Sumarna ditahan ku gerakan urip si kamileung anu nangtung mancuh dina tangtunganana. Hiu geduk des jadi jeug Bas Sumarna harita mundur deui ka tukang lima lengkah. Sarengeh si kamileung harita nyerengeh deui. Ceuk uing oge anger maneh nu bakal mundur mah. Aki-aki butana geura tobat mending oge. Sabab sakedeung deui maneh ku aing bakal kaduhung deuleu lamun maneh nepi ka teu tobat deuleu. Montong sombong heula sia kurang ajar. Aing masih kereh loba ilmu nu can dikaluarkeun deuleu. Ayo. Oh sok we lah. Gampang sia kurang ajar. Curelat harita Ki Sumarna ngacurelat deui. Leungeunna anu ngageleter tur ngandung kekuatan tenaga jero anu kacida pisan hebatna.
dina gerakan anu memang kacirabisan gancangna. Nyabuk harita rek ngarah kana dadana si Kamileung. Si Kamileung anu nangtung mancu harita ngacerelatkeun awakna kaya gigir. Nangtung di satugangan Bah Kamileung anu culang cileung harita lantaran kalengitan awakna si Kamileung. Rangger kitu harita ceprot. Ceuli basa Kamileung harita disintreg. Waduh, cadah sia. Bah Kamileung harita ngareret ka belah kencangan ceprot deui harita belah katuhuna disintreg deui ku si Kamileung. Waduh, bangsat sia kurang ajar, nakal sia, make jeung nyintruk ceuli aing sia. Cek Bah Kamileung harita bari nyekelan ceuli nan panas, rasa nyek serek kalita. Sedengkeun si Kamileung harita ngacerelatkeun awakna deui di hareupeun Bah Sumarna. Bah Sumarna anu ngarasa kaget nyahonya si Kamileung anu geus aya di hareupeunana. Sakolebat si Kamileung anu ngagunakeun aci lebur saketi harita ngababuk kana pelobah dadana Bah Sumanta atau nabi Bah Sumarna. Hiu geduk. Ceak. Bah Sumarna dak dumadak harita ngaceak. Maratan jagat ngacerit maratan langit. Awakna anu limbung harita tir ibarat pangap. Sanggeus kitu Bah Sumarna daligdeug. Bah Sumarna harita namru sabada harita. Kebenangan ku aji lebur saketi. Awakna anu leuleus lir ibarat kapas anu kaibunan. Harita ngagerung. Kurang ajar. Bah Sumarna harita anu geus beak tenaga geus eueuh kemampuan naon-naon. Aji lebur saketi nu digunakeun ku si Kamileung teh ajian pikeun nyabut kekuatan ilmu musuh. Jelas Bah Sumarna harita anu kabenangan ngarti yen dirina geus kabenangan ku si Kamileung tur ilmu geus leungit tina waruga manehanana. Aduh, kurang ajar Kamileung. Licik sia, make jeung wani-wani nyabut ilmu aing deulun. Anu geus ngomong di tadi oge. Mending tobat tapi boga ilmu atau mending eueuh ilmu tapi tobat. Pan aya geus kieu, mah kumaha deui? Manyarek ku guru deui geus aki-aki teh. Ya, karunya uing mah ka maneh geus sakitu kakolotanana masih kene ngagugurung kana kajahatan. Warga ulang di mah dikot dibarorokan untung geus calalager we. Wayahna maneh timimiti ayeuna katerusna mah boga ilmu naon. Tong boro-boro ning sipating ku kolot ku budak leutik teke nyari ayeuna mah maneh mah bisa ngalawan. Aki-aki we kumaha? Bangsat sia kurang ajar. Ngok ulah sosoak. Anggur mah yeuh inget kanu nyiptakeun inut, inget kanu kawasa. Geus kolot. Karunya uing mah mata dicabut ge nyawana supaya maneh henteu naon ngaranna teh sing inget kudu nanti ame inget kana Purwadaksina. Waduh. Aduh. Geus maneh ayeuna ku aing cageurkeun. Tapi wayahna ieu ilmu mah ku aing moal dicageurkeun euy, moal dibalikeun deui. Sabab ilmu ieu lain geus jelas ilmu sesat, ilmu jahat. Lamun dibalikeun deui ka maneh nu tangkeuna maneh bakal nyieun deui kasarakan. Sebab ilmu nu ku maneh dimimilik teh, ilmu nu ku abah dipimilik teh mah ngarupakeun ilmu jahat. Henteu dipake ka batur nyangahakan kana diri abah sorangan. Lamun teu dipake daripada abah meureun anu dihakan mending abah ngahakan batur lain kitu. Nu terus we, terus kitu nepi ka akhirna abah nu rugi oi. Wayahna abah we dicageurkeun we supaya jag-jag sehat maringkas deui. Cek si Kamileung harita bari ngebutkeun leungeunna. Nu saterusna nempelkeun dampal leungeun kana pelebah tonggongna Bah Sumarna. Leungeunna harita ngageter. Karasa hanut jeung panas kana awak Bah Sumarna nyeliarat nepi kana tungtung suku sagala rupa. Sanggeus kitu si Kamileung nyabut leungeunna. Karasa awak Bah Sumarna nu tadi asal remuk ayeuna geus sehat jag-jag deui. Kumaha karasa Mbah? Ulah ngajar. Sanajan aing jag-jag, sanajan aing sehat, tapi aing ayeuna teu boga kamampuan euy. Keur naon Bah kamampuan? Lamun abah bakal disiksa kemampuan abah sorangan. Uing ge ngarti.
Abah teh kunaon ngalakukeun sebenarnya lain kayang Abah pan. Lamun Abah teh ngalakukeun berarti Abah bakal dihakan ku ilmu Abah sorangan kitu lain. Bah Sumarna hari tengah ulang. Ret netep kasih Kamilu. Aduh, memang bener. Naon anu kealaman ku dewek memang kitu euy Kamilu. Tapi tetep ulah guguru eta ilmu teh lain kursa poe 2 poe. Tapi ulah guguru eta ilmu teh leuwih di 10 tahun atau leuwih di 15 tahun euy. Tapi ayeuna dina waktu nu sakolebat ku ilaing geus dicabut anu hartina kacida kaduhungna we keur dewek. Tapi teu naon dewek ngaku kana kasalahan euy. Memang sakumaha nu diomongkeun ku dewek ilmu dewek lamun teu dipake bakal ngahakan dewek awak dewek sorangan daripada awak dewek anu raku, daripada awak dewek nu dihakan ku ilmu dewek sorangan wantukna dewek ngalakukeun kajahatan ngageringan warga. Dewek sorangan ge teu wasa sabenerna mah, tapi dalah dikumaha daripada dewek nu cilaka. Nyada nya tuh. Bah, loba jalma anu teu boga ilmu kanuragan tapi bisa hirup kalian tenang. Banyak Abah anu geus pengalaman segala rupana ayeuna teu bisa hirup tenang. Sabenerna uing teu nyabut ilmu-ilmu Abah anu lainna. Abah masih kene mampu gelut. Tapi Abah memang teu bisa deui ngaheurian batu euy. Sabab ilmu hideung anu ku uing dicabut teh jelas ngabahayakeun ka Abah sorangan lain kur hungkur ka batu, tapi ka Abah sorangan oge ngabahayakeun jadi ku uing dicabut. Tapi percaya Abah masih kena boga ilmu kasaktian anu hebat bah. Yakin? Cobaan. Bah Kamileung hari tenang tung mancu tina tangtunganna. Napasna diatur. Leungeun Bah Kamileung hari tengah geter. Sarengeh Bah Kamileung hari teh nyerengeh. Tetela. Ilaing memang jalma anu wijaksana euy. Panyana dewek geus teu boga di kamampuan. Abah ngabogaan ilmu jahat nu ku uing dipikeun. Uing ayeuna lain arek mamatahan ngojae ka meri ka Abah. Abah ngabogaan ilmu kadikjayaan anu hebat. Omat saini ta uing ti dieu Abah kudu bebarengan jeung rahayat urang dieu, warga urang dieu sauyunan, runtut raut sauyunan. Ulah pasiku-siku komo deui bari jeung ngaheurian mah lamun aya nu gering Abah longo. Lamun bisa ku Abah bantuan bere wejangan atawa sabisa-bisana syariatan supaya jager kitu hungkulnya bah. Aduh Kamileung teu nyangka euy. Pangarti ilaing jauh disaluhureun dewek. Lain ukur pangarti ilmu bela diri euy. Tapi pangarti anu aya dina diri hidup diri ilaing jelas kaharti ku dewek. Uhun ilaing euy geus nyalehkeun dewek, geus nyabut ilmu dewek. Sabenerna dewek teu hayang lantaran eta ilmu teh mangrupakeun ilmu turunan. Turun ti guru turun nu nepi ka dewek ayeuna. Dewek sabenerna hayang mikeun eta ilmu. Sabab teu betah keur dewek euy. Hirup kudu sosoranganan. Ari teu dipikeun bakal ngahakan kana dewek sorangan. Ari dipikeun dewek teu mampu mikeunna jeung eueuh nu bisaeun mikeunna. Hese neangan jalma nu gagah sakti euy. Nya geus ulah bah ayeuna mah Abah geus salamet. Ayeuna mah Abah tinggal hirupna anu bener. Maksud teh hampura uing lain mamatan ngojae kamari ceuk uing oge da ibeun umur mah da uing mah kur budak leutik ceuk paribasana Abah mah anu geus seubeuh pangalaman. Tapi teu kitu kapan bah? Kamileung dewek aslina lain jalma jahat euy.
dewek ke baheula tukang tulung tinulungan samemeh dewek karaksukan ku ajian-ajian anu kasebutkeun ajian jahat. Sabenerna eta ajian-ajian teh lain kahayang dewek, tapi ku guru dewek memang diasupkeun ajian-ajian teh kana awak dewek. Dewek anu teu nyaho nganya kitu keperbawana keur dewek panas euy. Lamun teu pake ngaheurian jalama hawa dewek ngarasa panas barangasan jeung segala rupana. Tapi ayeuna jujur dewek nganuhunkeun ka ilaing poet kamileung. Yang geus satu hari kitu mah, Mang, tadi yo. Si Mang harita anu nyumput dina rungkun harita ngorejat. Lantaran omongan-omongan si kamileung jeung si Abah memang teu kadenge kumanehanana da jauh. Adi yo Mang, ulah nyumput we ka dieu da geus aman ayeuna mah yo. Bah Sumarna harita neuteub seukeut ka jalma anu nyampeurkeun. Si Mamang tukang dagang harita tungkul lantaran sok sieun Bah Sumarna kumaha-kumaha lantaran bareng jeung manehanana. Pok si kamileung harita ngomong, Mang, ulah sieun sabab Ki Sumarna ayeuna mah geus moal galak deui. Ki Sumarna ayeuna mah geus jadi jelema anu bagur. Ya Bah. Ilaing ulah sieun ku dewek euy. Dewek sabenerna karunya ka urang warga dieu. Dewek ngaku dewek anu nyieun kasalahan, dewek anu geus nyieun panyakit. Sakumaha anu geus dijelaskeun tadi ka si kamileung. Dewek ngabogan aji kasakten lain kahayang dewek guru dewek anu memang nurunkeun tanpa sakanyahoan dewek. Perbawaana amarah, perbawaana hayang jail, hayang dengki kasasama. Lamun teu dilakukeun hartina dewek anu bakal kabeunangan ku ajian dewek sorangan, ngahakan kana kaji kana awak dewek sorangan euy. Dewek oge nganuhunkeun ka si kamileung sabab dewek ayeuna memang geus salamet tina aji kasakten anu memang ngaribuhkeun ka dewek sorangan euy. Sabenerna dewek lain jalma jahat, ngan kapaksa dewek kudu jahat sabab kadorong ku ajian anu dipimili ku dewek. Janten Abah ayeuna geus babalik pikir Bah. Sabenerna dewek di baheula geus babalik pikir, tapi jujur dewek teu bisa sabab dewek ngabogan keneh aji kasakten nyaetana paragi ngaheurian batur. Antukna si Mamang harita ngarep sanggeus dijelaskeun ku Ki Sumarna yen Ki Sumarna ngabogaan aji kasakten anu memang teu bisa dipikeun ku Bah Sumarna. Aji kasakten anu dipimili ku Ki Sumarna mangrupakeun ajian turun-temurun ti guru-guruna. Tur nepi ka manehanana. Tur dirina oge embung sebenarnya mah, tapi dalah dikumaha. Dirina teu bisa micin sorangan. Untung aya si kami. Kampung Ponco ti harita terasa aman nyaman. Masyarakatna anu tani cai anu ngaguludag anu geus bisa ngagunakeun. Anu geus bisa ngagunakeun ti situ Madur. Sagara atanapi situ anu memang kacidalegana ayeuna bisa dimanfaatkeun ku rahayat urang dinya. Ki Sumarna anu jadi kokolot ayeuna tetap jadi kokolot. Tapi kokolot nu ayeuna Ki Sumarna lain kokolot anu ti heula, samalah imahna oge ku rahayat dipindahkeun ke tengah lemur supaya gampang lamun dipentap pitulungna. Sedengkeun Bah Sumarna oge kacida pisan nganuhunkeunana ka si kamileung. Berkat si kamileung Bah Sumarna ayeuna bisa bebas tina ilmu jahatna. Ki kamileung oge sarua harita ngomong ka rahayat yen Bah Sumarna ayeuna timiti ayeuna ka hareupna kudu jadi kokolot, kudu jadi panutan. Sabab warga urang dinya ngabutuhkeun kokolot anu ngarti tina hal ulin bela diri jeung dina ilmu-ilmu kanurag. Dirinya Kampung Ponco aman tentram eueuh itu jeung ieuna.
sagala masyarakatna kakabeh masyarakatna harita seuri lantaran kampungna anu beki subur wae lantaran kasartaan ucai anu ngaguludak. Antukna si Kamileung oge pamitan ditempokeun ku sararea ngarasa deket jeung si Kamileung. Tapi kangilesna si Kamileung ditempokeun ku rahayat urang dinya kasup ki Sumarna anu neteskeun Cipanon. Leos harita Bas Sumarna ngaleos sanggeus teu katingali di si Kamileung dituturkeun ku para warga nu lainna balik bubar ka saban imah-imahna masing-masing. Si Kamileung anu kembat harita leumpangna nuturkeun jalan setapak ngagegag teuning ludeng kasieun. Si Kamileung maju ke belah wetan da kitu puguh anu dituju ka mana we si Kamileung bebas manehna pikeun ngalakukeun lumampah arek ka kaler arek ka kidul arek ka wetan. Intina si Kamileung ayeuna geus meunang pelajaran anu berharga. Si Kamileung geus boga pengalaman. Geus sababaraha kali si Kamileung meunang pengalaman geus nalukeun jalma-jalma geus nyalametkeun jalma-jalma jeung nu lainna. Jog ka hiji tempat si Kamileung harita eureun dina hanapeun tangkal kai gede. Tengah poe ereng-erengan anu panas si Kamileung harita ngiuhan dina hanapeun tangkal bari diu. Manuk recet dina tangkal kai monyet ting celek roh harita. Si Kamileung dina hatina pok ngomong, aduh aing geus lumayan ya. Lumayan jauh ya lempang teh geus nepi ka mana cenah. Teuteung aing geus rasa panas ya. Kieu jeung kieu we aing teh ya. Ceuk si Kamileung harita. Urat reret ka kenca ka katu si Kamileung. Ningali manuk anu ting aracle carenge si Kamileung harita nyerenge. Bener tuh manehna anak ranan jadi manuk mah. Ibar ka kalayangan aya hakaneun di arah we di mana we. Tapi da jelema mah teu bisa kitu geuningan. Hayang hakaneun teh teu bisa ngarah sembarangan. Aing ini teh ceuk si Kamileung harita. Bari leos si Kamileung harita init ninggalkeun eta pitempatan lempang kebat maju ke belah wetan. Kaayaan panon poe beuki condong ke belah kulon. Sanajan encan sore tapi memang katingali langit angkeup. Nandakeun pihujaneun anu ngagarendang sakedeung di bakatu. Para mitra kaum dangu sadayana kacaturkeun di hiji tempat. Di hiji lengkob anu genggong pinuh ku kakayon. Aya nini-nini jeung hiji wanoja anu saban sore saban isuk saban peuting kelatihan we hayo. Eta nini-nini teh anu kasebut Nini Ramping. Nini Ramping mangrupakeun nini-nini anu memang kawilang sakti. Boga murid anu ngaranna Nyi Diah Lopa. Diah Lopa dikukut ku Nini Ramping. Di umur 3 tahun anu kanyahoan inung bapana di pahala. Anak saurang jawara anu ngaran Ki Supala. Ki Supala mangrupakeun jawara anu gagah sakti dina waktu harita. Anu dianiaya ku gorombolan Karaman Badak Putih. Anu dipingpin harita nyatana ku Ki Rambat. Inung bapana nyatana Ki Supala jeung jadi pamajikanana harita perlaya. Katut anak buahna anu sakitu lobana dibantai dibeakeun kabeh ku Ki Rambat. Untung budak awewe nu terleng ka ditu terleng ka dieu dina waktu harita mata karunya bari jeung jejeritan nu can ngarti naon-naon ngan anu ngarti nu dipingarti ku manehna nu dipanggil-panggil teh bapa jeung indungna. Kebeneran dina waktu harita Nyi Ramping anu masih kene ngora umur masih kene jag-jag sehat. Nyi Ramping anu geus tepi ka kolot kita tepuan oja. Senajan kaayaan ayeuna anu geus kolot tapi Nyi Ramping anu ngabogaan paroman tur beungeut anu memang kasebut kawilang geulis.
Nini anu menang seger tur beringas. Aji pangarti anu memang hebat. Ningali budak leutik anu terleng karitu terleng ka dieu. Ser dina hatena rasanya kaeta budak sacorelat miramping harita. Nyamer. Dia lopa tug dibawa ke tempatna anu disebut Dungus Kerud. Eta dungus teh anu kasebutkeun aya di tengah leuweung dina hiji lengkob. Anu jarang kasaba ku Sidema. Iwal ti ku manehna we. Ayana nyin dia lopa ayeuna nu geus parawan. 15 tahun diwarah aji kasakten. Dia lopa jangelek jadi hiji wanoja nu gagah tur sakti. Pinuh pangarti ilmu panemuh jampe pamake. Dia lopa anu dipatahan lain kur ilmu tenaga jero, lain kur ilmu kanuragan, lain kur ilmu silat. Tapi dia lupa oge di pepatahan ilmu keagamaan nyaeta ku Nini Ramping anu mangrupakeun baheula anak saurang kiai. Dina waktu zaman hari eta kiai teh mangrupakeun jalma-jalma sakti anu gagah. Tuh nurun kaki Nyi Ramping. Nyi Ramping anu teu daekeun kawin nepi ka kiwari. Sabenerna mah Nyi Ramping baheula memang boga hiji kabogoh. Tapi nya kitu. Kabogohna mangrupakeun hiji jawara gagah sakti nepi ka kiwari teuing di mana ayana. Tur Nyi Ramping oge anu memang mung kawin deui nepi ka kiwari. Lantaran masih kene inget ka hiji lalaki anu jadi pujaan hatena dina waktu. Ya lopa anu keur latihan ditinggalikeun ku Nyi Ramping harita. Corelat. Ya lopa cocorelatan harita dina batu. Batu rarenyul anu geus saban poe ku manehna dipake latihan. Kapaur karingrang keur dia lopa anu geulis. Bukna anu katebak angin harita lumayan. Nangtung mancuh dina tangtunganana make sabelah suku. Ajian bangotong-tong anu dipake ku dia loka harita. Jelas leungeuna anu meber kaluhur duanana. Sedangkeun sukuna hiji diangkat. Bari semu rada ngareungeuk saeutik. Yah lopa panona anu seukeut ningali kana patokan musuh di hareup. Cewelat. Yah lopa awakna ngalayang sakumaha ilaharna manuk anu keur narajang ka mangsana. Leungeun duanana harita disapakeun. Fuh. Kadenge aya angin anu ngahiuk tarikna keranan lir angin ibarat angin puyuh anu ditebarkeun ku aji kasakten. Banyu tong-tong anu digunakeun ku dia lopa. Beredag kadenge harita lir ibarat dinamit. Ajian bayu tong-tong anu digunakeun ku dia lopa harita nemrag kana hiji batu anu gede na keranan. Burisat eta batu ngaburisat lir ibarat mancaurana beas anu diawurkeun. Jelas ajian bangotong-tong lain ajian anu sambarangan. Wanoja anu geulis anu ngabogaan aji kasakten dia lopa harita dikeprokan ku Nyi Ramping. Iya lopa. Nges geus, hayu ka dieu. Hidup memang hebat pisan. Cek dia lopa harita bari nyampeurkeun tur imut ngeglenyu. Bari netep seukeut ka Nini Ramping anu nangtung mancuh dina tangtunganana. Duanana harita asup ka jero nyatana ka jero saung tempat manehanana istirahat. Cek dia lopa harita diuk nya kitu di Nini Ramping. Nyinyum heula gelis. Nini. Dia lopa harita cengkat. Bisa terus nyokot ruas awi nu paragi nginum. Minangka cangkirna meureun da ai di leuweung mah nya darurat we, naon nu aya. Kadang-kadang dina batok, naon teh. Di tempat Nini Ramping di tukangeun saungna aya jagong, aya tempat palawija jeung sajabana. Teu kakurangan ari dahareun mah di dinya teh sagala aya. Peplakan
Nini oge sagala we dipelak. Mantak lamun dahareun mah memang teu kurang. Ngan aya duit mah nya kitu teh ngaran di tengah leuweung di mana sumberna. Dia lupa harita gek diuk deui. Ya lupa. Ini hidup teh tinggal sakali deui latihan. Pikeun narima jurus-jurus ti Nini teh jelas ngabutuhkeun waktu anu pas pikeun hidup. Nini arek nurunkeun jurus anu paling akhir sakabe ilmu penemu jampe pamake Nini geus diketrukeun kabeh ka anjeun ka hidup gelis. Ini dan dinangke peuting kabarengan nanti kaparengan meureunnan tanggal 14 urang indit kaleuwinya. Ini ya miringan Cik dia loka anu ngomong dibarengan ku imut anu ngagelenyuk. Mantak urui anu ningali mun lalaki teh mah. ya. Dia teh di dieu geus aya kana 15 tahunan bareng jeung Nini anu tangtuna. Hidup teh moal salawasna cicing aya di tengah leuweung. Hidup tangtu meureunan kudu apal dunia luar. Maksud Nini? Iya. Nini teh hayang dia ayeuna kapakung. Teu bisa kemana-mana cicing di ieu leuweung. Terus kena kumaha ini? Wayahna hidup kudu ini ti ieu kampung ti ieu leuweung. Tinggalkeun ieu leuweung. Maksud Nini hidup hiji parawan, amalkeun ilmu anu ku Nini dijieun. Amalkeun ilmu anu ku Nini dibikeun ka hidup nu geus diketrukeun ka hidup. Nya engke pangakhiran ilmu Nini arek diketrukeun dina engke peuting. Dia lupa harita tunggul. Manehna asa wegah pikeun paturai jeung nu jadi nini na anu geus ngukut manehna salama 15 tahun berang peuting. Maneh cicing jeung nini na dileutik di paraban ku nini na sanggeus gede manehna kudu init ninggalkeun eta pitempatan. Berat rasana keur dia luka. Dia lupa harita neuteub ka si Nini. Nini dia lupa tos seneng sareng Nini di dieu. Dia mah ka mana-mana. Ulah kitu geulis. Dia lupa masih kana ngora, masih kana panjang lengkah. Nini cicing di pitempatan teh kulantaran Nini geus umur kolot. Geus eueuh harapan dikeun Nini. Senengkeun hidup mah masih kana panjang lengkah ka hareupna. Dia yeuh sakedeung deui ieu waktu geus katingali peuting. Sakedeung deui urang ini ka leuwinya. Ini Dia lupa tetep dina hatena manehna mung init tinggalkeun si Nini. Cek pikiranna piragu teuing aya ti leutik manehna diurus ku si Nini aya geus kolot si Nini manehna kudu ninggalkeun si Nini. Dia lupa tu tega kudu ninggalkeun Nini di tengah leuweung soranganan. Sanajan nya Nini ramping teh mangrupakeun hiji bicawara awewe anu gagah tur sakti anu ngabogaan ilmu-ilmu buhun. Di antarana ajian bangotongtong jeung lain sajabana. kunaon geulis make jeung ulang segala. Nih. Dia mau ninggalkeun Nini. Hidup melangkan ini. Nini bisa jaga diri. Hidup ulah cicing we di dieu. Hidup kudu boga pengalaman di luar. Teangan jalma anu geus nganiaya anu geus nandasa indung jeung bapa hidup. Ya loka netep seukeut. Emangna saha gitu Nini? Ayeuna Nini kakarami muka saha sebenarnya hidup
Ya anak saurang jawara anu mana dina waktu harita anak nanti bapak hidup anu ditandasa ku hiji jawara anu ngarana Kirambat. Kirambat sahan ini Kirambat teh ari Kirambat teh hiji jawara anak buahna nyaetana Kisanekala. Kunaon ini ayeuna kakarang ngobrol ka hidup sabab ini ngahaja ngawara hidup supaya hidup jadi jalma anu memang gagah tur sakti tapi lain jang balas dendam, jang negakeun keadilan, bikin jalma-jalma anu nyieun kesalahan supaya nanggung jawabkeun kalakuan anak ini jantan suami ieu teh nya salila ieu hidup dikukut ku nini sebab hidup geus teu boga saha jeung sahana inung bapak hidup oge geus peraya dina leungeun hiji jalma anu jahat tapi wayahna hidup udah balas dendam. Yah lopa harita ceuk manehna ayeuna mah sanggeus dibejaan kawas kitu ngaberung hayang apal di mana eta jalma anu ngaranna Kirambat. Ini di mana ya Kirambat? Nini teu apal di mana na Kirambat. Kirambat jalma anu gagah tur sakti dibarengan ku guruna anu ngaran Kisanekala. Anu duka di mana cicingna, duka di mana tempatna. Tapi cek pemikiran Nini, hidup pasti bakal aya jalma anu mantuan ka hidup. Tapi Nini rasana pami dia tengah balas dendam ke Kirambat. Asa dan puas deh. Iya, niat balas dendam teh goreng. Sanajan hidup uga ilmu, uga aji kasakten anu hebat. Tapi lain jang balas dendam gelis. Teangan Kirambat penta pertanggung jawabanana. Lain jang hidup balas dendam ke Kirambat. Balikeun Kirambat ka jalan anu alus. Sanajan memang geus anganiaya anu jadi inung bapak hidup. Geus nanti geus nandasa inung bapak hidup. Tapi lain hartina hidup kudu pati dibayar pati, dendam dibayar dendam. Lain hidup kudu bisa ngarahkeun, kudu bisa mawa Kirambat ka jalan nu hade. Eta ini geus ayeuna mah tungguan waktu sakedeung deui urang latihan, urang nuntaskeun ilmu nu kudu dibikeun nya. Yah lopa bisa nyumputkeun ka kuciwaanana barang ngadenge inung bapana anu memang ditandasa ku ngaran Kirambat hiji jawara anu teuing aya di mana ayeuna anak buahna Kisanekala. Waktu anu memang geus cunuk ningang mangsa nu sampurna tanggal 14 anu dicita-cita ku Nini ramping dikenurunkeun aji kasakten ilmu panemuh jampe pamake anu paling akhir nyatana kadiah lopa ketukeun segala kemampuanana ketukeun segala ilmuna ka anak buahna nyatana diah lopa anu geus dianggap incu ku dirina. Dina kayaan tengah peuting duanana ting corelat harita paudag-udag ting kolebatna cirim anu memang saliwatan mah dir ibarat makhluk anu memang teu apal saha eta jalma sabab kur katingali teh warna hideung ngapelegbag dina kaayaan anu peuting. Ya lopa jeung Nini ramping anu beblesatan nuju ka salah hiji leuwih anu mana eta leuwih teh aya curug anu kacida pisan jangkungna. Leuwih eta diaranan leuwih dahu. Leuwih dahu mangrupakeun leuwih anu kacida pisan jerona. Eueuh hiji ge jalma nu pernah ulin ka eta leuwih sabab eta leuwih teh ayana di tengah leuweung anu genggong.
Di tengah leuweung anu kacida pisan sangetna nu dianggap karamat, leuweung-leuweung karamat ku jalma-jalma disebuteureun. Duanana harita geus nepi deui kana leuwih nararangtung dina bibir leuwih. Nini Ramping harita ngomong ka Diah Lopa. Ya, Nini hidup ayeuna kudu ngojay nepi ka dasar eta leuwih. Kudu ngojay Nini nya. Wayahna tepikeun hidup ngojay ka dasar leuwih sakemampuan hidup. Cokot hiji batu anu aya dina leuwih dina dasarna. Diah Loka ngahulang. Sabab eta leuwih teh teuing teu kaukur jerona sakumaha. Leuwih dahu teh mangrupakeun leuwih anu buleud. Ukuranna henteu gede eta leuwih teh beda jeung leuwih-leuwih nu lainna lebar. Ieu mah leuwih teh pir ibarat sumur we, tapi jerona anu teuing sakumaha. Curug anu luhur nyurug kana eta leuwih. Jelas ngajadikeun leuwih eta jero. Caina anu lir ibarat omak-omakan mumbul ka luhur. Mantak keung jalma anu ningalina. Tapi Nini Ramping anu nitah ka Diah Lopa ancrub ka eta leuwih. Dita nyokot hiji barang anu mangrupakeun batu semar anu aya di eta leuwih. Baturan gitu Nini. Eta nu kudu dicokot ku hidup teh mangrupakeun batu semar gelis. Gedena kurang leuwih meureun sagede inung suku. Hirupana lir ibarat emas inten cing berlian. Nah, make cing aya dina dasar sagara Nini. Memang kitu kayanana gelis. Pek cokot ku hidup dina peuting ayeuna. Kuring di daguan di dieu. Lamun hidup ayeuna mampu nyokot eta batu semar nandakeun hidup ayeuna geus mampu kawarisan ilmu saputuhna ku Nini. Ieu leuwih teh kacida pisan jeroana Nini nya. Leuwih teh kacida pisan jeroana. Nini oge teh apa sabaraha sakumaha ieu jerona leuwih. Cuk. Mumpung ayeuna tengah peuting. Bro. Diah Loka harita nu deg-degan. Ningali ombak jeung cai anu muter lina eta leuwih. Beuki deg-degan we. Tapi Diah Loka nekad. Diah Lopa hayang ngapimilik aji kasakten. Ilmu panemuh jampe pamake. Aji kasakten anu diturunkeun ku si Nini. Aji bangotong-tong tingkat akhir anu memang ayana dina dasar sagara mangrupakeun batu batu semar. Buru gelis. Sok. Mumpung can peuting. Mumpung ayeuna tengah peuting. Ngantong salah. Lamun ieu cai ngabeku hartina hidup teh aya dina waktu tengah peuting anu pas. Ngabeku Nini nya. Menang sababaraha detik pasti cai bakal ngabeku. Kaayaan cai anu memang seperti anu molor. Seperti jelema cai oge yang molor tapi dina waktu-waktu anu tangtu. Cuk, mumpung cai nan can molor, hidup dina kudu buru-buru nyokot eta batu semar dina dasar sagara, dina dasar leuwihnya. Nini. Sok paniatan. Niat ingsun dina bas banyu. Udah terulah ngedosi sedulurku 4 kelima badan dan nyawa pitusuk masa badanku kali sempurna. Iya. Beresap curelat cung. Harita nyimas Diah Lopa. Awakna ngecerelat harita asup kana jero cai. Kurubus lep. Diah Lopa harita langsung geus teu katingali deui. Sedengkeun Nini Ramping harita tiba imut ngegelenyu, yakin anak buahna bakal mampu nyokot batu semar anu aya dina dasar sagara. Diah Lopa anu geus ngawatek ajianana harita. Panona anu seukeut hurat-hurat ka kencak ka katuhu. Diah Lopa anu can manggih dasar eta leuwih. Dina hatina pok ngomong, Aduh,
Di belah mana dasarna atuh itu leuwih teh? Nah meni can kena nepi. Cek dia loka harita anu aya dina tengah-tengah leuwih anu keur terus nutug kahanap. Waktu beki peuting wae anu sakedeung deui geus pasti sakumaha diomongkeun ku si Nini. Lamun geus jam 12 tepat eta cai teh bakal molor menang sababaraha detik anu hartina bakal ngabeku kawas es. Ingat kabelah dinya aya teh blesat namahan deui tanagana. Dia lopa harita mung nepikakeun kabekuan dina cai es sanajan sababaraha detik. Dia lopa awakna terus ngeblesat maju ka handap. Jeung deui aneh, dasar sagara atanapi dasar leuwih teh masih kena encan katingali. Cacakan manehna ngagunakeun tanaga anu sakitu rosana ngablesat terus nutug ka handap. Ka handap teh beuki tiis wae. Beuki handap beuki tiis. Dia lopa anu ampir-ampiran rek balik deui ka luhur. Lain ku masalah beak napas, dia loka memang anu geus di asah dina sagala rupana kemampuan. Tapi kurasa tiis anu nyalecep kana sungsum balungna nepikakeun asa beku dina leungeunna jeung dina awakna. Tapi dia lopa harita terus mantengkeun pangawasana. Dia lopa harita beuki narikan nu antukna karasa hawa anu panas di tengah-tengah. Dia lopa harita regngeureunkeun awakna kunaon ieu cai cenah jadi haneut. Dia lopa hari terurat-ret kakenca kakatuhu katingali ku dia lopa anu elak-elakan tapi masih kena jauh anu hartina manehna geus deukeut kena non dasarna leuwih. Geus hampir nepi kana dasar leuwih. Ya lopa harita bunga blesat di dia lopa harita ngablesat tapi aneh anu tadi katingali elak-elakan tetetel lain kurtibah ngaburuk-bukna cai anu katingali lir ibarat hurung. Dia lopa ku cewa tapi kituna tetep dia lopa ngaboseh diri na pikeun nuju ka handap nutugkeun awakna. Beuki handap eta cai teh beuki haneut, beuki panas, beuki haneut, beuki panas. Nu antukna eta cai teh nepi kana titik anu memang panas. Dia lopa harita eureun. Kunaon ieu cai teh panas geuningan? Dia lopa heran. Cek pikir dia lopa teh cai ieu aya sababaraha rasa. Aya rasa nu pangluhurna nyatana rasa nu tiis. Tengah-tengah cai teh memang tiis anu kakida bisa nyecepna. Tengah-tengah deui cai teh lir ibarat anu gumijar. Henteu panas, henteu tiis, oge henteu tiis. Nepi ka dasarna cai teh tetela panas lir ibarat panasna cai anu anyar ngahaneutkeun. Yah loka harita culang cileung rurat-ret kakenca kakatuhu sanggeus ningali kana batu dia lopa bunga sabab manehna jelas geus nepi kana dasar sagara. Ya lopa dina kaayaan anu panas caina harita terus lakrit kakenca kakatuhu ningalian bentuk batu anu mangnyarupaan sakumaha boneka leutik cenah kurang leuwih sagede pigelang leungeun sagede inung suku ceuk si Nini tadi. Ras inget kasih Nini, ras inget deh kana omongan yen jam 12 tepat eta cai teh bakal ngabeku di barat es gebeg. Ya lupa harita luas sok sieun dirina kabungkusku es anu aya dina cai lantaran cai memang molor. Ingat kadinya dia lopa harita ngagunakeun aji kasaktena dina hatena ngawatek ajianana nu mangrupakeun ilmu batin pikeun ningali segala rupa dina kaayaan anu jauh. Barasat katingali ku dia lopa harita gabarasat cahaya anu memang katingali ti kajauhan ku dia lopa. Lalaunan ku dia lopa disampeurkeun tetela eta nu katingali teh ku dia lopa mangrupakeun hiji batu sakumaha panunjukan si Nini hiji boneka leutik anu mangrupakeun hiji sesepuh wayang anu ngaranna Batu Semar. Kuligahna harte dia lopa geus teka catur. Harita ngadeuketan kana eta batu. Sanggeus deukeut ragamang dia lopa harita ngaragamang. Barang harita rek dicepeng eta batu teh robah. Wujudna lain deui Semar.
tapi wujudna